sing digampangkeun rezekina, sing babari maot, mending hese pae babari maot. Alah, alhamdulillah yang penting ieu bagja kumbayangan. Oh, urang bisa silaturahim jeung sepuh anom jalar istri nu ti tebihna nu ti caketna. Ya eta silaturahim teh bakal manjangkeun umur jeung dirobahkeun rezekina. Amin. Mudah-mudahan atuh urang dieu sing pararanjang Yuswa nanya. Luar biasa ya teh kampung Mulyasari nya Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Cilaku Kabupaten Cianjurnya. Oh ieu Jawara Patra hungkul nepi ka ngaleut ngengkeuy ngebanalet ngemat-ngematnya tang pinang dulu nu ti sacuklak da ti sacuklikna tong boro urang dieu nu tebih ge dararatang sarumping ka dieu. Tepuk tangan buat Jawara Patra sadayana, tepuk tangan. Luar biasa. Pan aya sisinirana Jawara Patra mah Kaciracap. Jawabna mantapnya. Oke Bang Eko. Masuk Bang Eko. Melidukuh ka Ciracap, ngayawara ka Jakarta. Yang tangguh, yang mantap hanyalah Jawara Patra, yang tangguh, yang mantap. Tepuk tangan buat Patra. Alah, lain isu kene geus kaluar aing aduh. Nyiksa kamoran dia. Rada nyiksa dewek. Kenai cenah wayang mah cenah jam 12 oke kahayang nah jam 12. Payahane aing sakalian. Alah, nying geunaheun nu tadi. Alah. Ada sidawala ka dieu. Hebat luar biasa ieu di dieu ieu aya potensi kena seni budaya namanya pencaksilatnya. Luar biasa. Tepuk tangan ieu kang orang dia nu namanya pencaksilat ah. Waduh. Saha teh namina namanya teh? Tong syuting ehona. Ning Lisa. Waduh, luar biasa. Kenging hadiah teh. Suhunkeun atuh korek api. Aduh, aing aduh bunga penting ieu lu. Ai Lisa mah lain eta anak kutu. Cacakan Lisa bisa silat ngomong kutuna aja. Alah ampun, alhamdulillah urang hiburannya malam mingguan urang teh bersama Patra di dieu. Wah luar biasa ya. Halah reus dewek rek silat ah. Rek silat moal eleh ku Neng Lisa. Dar coba dewekeun sidawala lawana dewek mah. Siapa dungdung Pak alus-alus di Neng Lisa. Sok sia. Ngan sok ngapelekuk sih mah. Dilakakeun. Sok. Ayo. Nah, teh kitu nih ngagaleo. Sok. Ngaing urang Sunda. Urang Sunda silih asa, silih asyuh. Dirinya tong macam-macam kang aing, lamun dirinya macam-macam kang aing dituar kang aing.
Sangakeun ka urang dieu. Tepuk tangan buat Jawara Patra. Ayo. Wush. Ngok kayak gini sekolah nawa itu. Loba tinggal rokok aing deh. Alah. Oh, udah saya manuk goblok. Geus naon bieu teh? Silat. Eungap duh. Hah? Eungap. Naon? Silat. Da loba teuing ngaroko atuh. Da eta diberean wae ku Patra atuh dedek mah. Tong loba teuing ngaroko. Ah, teu hiji-hiji we aing mah. Ya, itu sih mah. Ngalawan. Sok siap. Silaing silat jeung dewek sok. Nangtah Jawara Patra dewek. Oh kitu? Heeh. Sok jadi siap. Musik, mantau. Awas ya. Tonyaan kan moal. Siap. Siap. Sok. Oke. Terwajib. Ayo sih. Ini. Ayo. Iya. Bisa. Ayo. Musik siap. Halah. Ayo. Halah. Ayo. Musik. Geus jang geus. Geus jang.
naon budak teh kasurupan gitu teh. Jangan sia kaing. Geus ya. Ay. Ya. Uy. Ngajawab tadi. Yes, ya. Bah. Boksa. Alah. Panyaing teh domba badot nya teh. Aduh. Alah. Aduh. Alah, Gusti Agung. Aduh. Oke, kayak sekolah tuh. Kumata usik bil halus kumaha ngan lamun usik ngabejaan dewe kumaha lamun rek gelut teh ulah diacung-acung beureup teh pitas sia tah naon kokod